duka kumaha Gusti aneh abdi oge itu ieu oge mata helok mata kaget atuh saena Gusti kumaha urang nila milarian di istri deui atuh Gusti ai teu nying hareup ka salira majang naon margi naon karaos kumpul gado pamajikan teu nying hareup ka abdi kapungkur abdi boga pamajikan teh miuni Japati nah miuni Japati lindeuk Japati ari lindeuk teh nalika abdi keur mangsa gajihan gelong gajihan tah pas tengah-tengah bulan tah ka abdi teh nyegagna teh nya awal tangga mah jadi Japati tengah bulan mah jadi maung ka abdi teh sok ngerekep nya nepi ka diserahkeun ku abdi teh margi kok jo jadi bimoli we bimoli teh bibir monyong 5 mili gitu Gusti jubras jebris itu ieu mus balik ka imah teu boleh dicarekan aya kepentingan keluar imah dicarekan kene sagala diwates jadi keluar imah disebut gawe we hungkul ulin we jadi nyawa cilaka nikah di imah mah bahaya sanes atah anjang abdi teh kabungkur dicare kupun bojo nya eta oh dicarek-carek wae dicarek mah teu ngan unggah balik unggah mewel wae pamajikan pan pusing teh kena uteuk teh status WA we merada status WA teh enak sendiri ya asa berasa gak punya suami gitu dah tewele drama we itu iwa nomor rancangan di telepon sedayanya itu Gusti nomor jang naon ayeuna milarian awewe anu rudat anu matak naon neangan mah anu lea hate anu jemar hatena anu ridho hatena da kapusing-pusing ayeuna sok emut ku Gusti da punten Gusti sanes papedan no ka ayam ditanggoje kamari salira ngeunaan harta tos diborahkeun ngeunaan kasatiaan lamun Dewi Sinta teh salira hatena yakin salira garwa bakal diserahkeun kitu pan salira kabungkur bener malahan dulur lapur baraya beak tamtama oge sekirang kumaha seueur nu korban tapi geuning Dewi Sinta nepi ka danget ayeuna nepi ka kitu hatena ngabatu pisan hare-hare sok emut teh hanas urang perjuangan itu ieu aya geus buah jadi paisan kosong ka ituna rugi ban keur naon kitu mah tuh ada napi Gusti ieu mah Gusti naon ieu mah pengalaman tidak rencangan ya rencangan oge kungsi detik hiji mangsa bogoh tuh eta awewe teh kamanehna teh nolak we ari nolakna teuing beureun rencangan teu rada monyong teh kumaha tapi lamun mudak numutkeun ka mandang simkuring ai beungeut mah nomor sabaraha nomor sekian ai beungeut mah sakuring mah rencangan teu rada kasep harita teh iya ieu ge mancung harta boga bener motor boga najan motor second oge terus itu ieu teu weleh ka manehna teh perhatian jeung sajabana iya nepi ka itu ieu bubulanan nepi ka tahunan awewe eta teu meuli ka manehna nya we hiji mangsa maneh teh boga ide ya nyulik eta awewe diculik sarua jiga aing sami pisan terus disekap dioyok lajeng dikitu kieu
nepi ka beunang tah mutiarana ai geus beunang kitu mana ka kamali kawinkeun langgeng nepi ka ayeuna tah kumaha lamun ku salira gada baheula ha sia ngomong ka mana karep bangsat aing lain lalaki seperti babaturan sia ha aing lain lalaki murahan aing lalaki hayang menang cinta na kulantaran manena dedehnya ka diri kaula cinta anu murni montong make seperti kitu bangsat mirucahan teu bageun ieu mah Gusti ieu mah manawi jadi perjawaban kangge ulah teu hayang aing jeung sambat rasa ngaranna bejakeun urang ha dapang rasa berita dina media massa da sia nu kitu mah recangan sianya lempar batu sia eta mah montong lempar batu sembunyi tangan sia diceun salaca bahasa urang teh budi patelein nah tate ulah cuy bahasa kapangi ku Bunda Lilis kepanggih di saung rangon aing teu hayang kitu ha pati-pati cinta kaula cinta anu sajati ka Dewi Sinta kitu oge cinta kudu cinta ka diri kula kulantaran kanya akadereuna tina kaheman malahan narantaka amat teh ngajieun tareka mangsa baheula ya Dewi Sinta bakal micinta turta daek dikawin ku diri ama syarat anu tadi mas kawinan ku sirahna Batara Rama salakina jeung adina Raden Laksmana nepi ka mangsa harita kulantaran hese pisan dielehkeun Batara Rama jeung Laksmana ama tega maehan lanceuk sia si Karnata disihir ku ama beungeutna jadi Batara Rama jeung Laksmana dibikeun ku ama ka salirana Dewi Sinta ngan Sintana nolak kalayan kapanggih ama ngabohong katauhian oman memang Dewi Sinta waspada permana tinggal teu bisa dibobodo teu bisa yakin kapanggih jeung kapanggih wae lamun ama ngabohong kasep eta nepi ka kitu kualatan cinta nya pengaruh cinta teh bulan bari jeung aya paribasana kumaha bulan cenah makolot kanu jadi anak mah eueuh dunya kina sihan najan anak gering nang tunggalang layung inung bapa sanggup korban jiwa jeung raga tibatan ningali anakna maut ieu mah dihaja anak dipayahan demi cinta bayangkeun kumaha korban anak lumadak aing teu wani tunduk taluk ka dieu ge kitu da caca ka anak geus ngajakeun tindakan seperti kitu komo ka aing heor-heor meureun ngomong ka batur nya komo ka moal leuwih parah meureun pikir kumaneh tarataka dimbala ngan tanjakan anu sajati yen yakin Dewi Sinta luwih deui bisa dikawin ku ama tapi saat anu tangtu pegatkeun heula status pernikahanana maksudna ya da moal mungkin Batara Rama megatkeun Dewi Sinta eueuh deui lintang ti kudu jadi randah ngatinggalkeun ku salakina anu paeh di medan Daralaga nyata si Rama teh ha laras sanajan ama dina mangsa ayeuna loba batur loba baraya anu paeh diawit bibi maneh sarapakinaka paman maneh kumakarna eyang maneh paman prahasta anu ngemasingpat ditumakaning perlaya geus tinggal ngaranna ayeuna ngan ukur padung hungkul anu jadi ciri pangeling-eling ama ngeunaan perjuangan merjuangkeun non rupaha ka hayang ama
senajan aranjeunna parantos perlaya moal jadi leutik hate ngeunaan perjuangan ka Dewi Sinta Nyai tetep ama yakin bakal nuluykeun lalampahan sanajan bari jeung rupku padunarang beureum paribasana moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satunyang beas sabab aya anu aya patlapat tali ngeunaan harkat wibawa komara narantaka piraku derajat wangsa buta kudu eleh wangsa munyi leres malahan dina mangsa mangkukna amat teh ngutus lanceuk maneh si Indrajit waduh luh anu dina mangsa ayeuna can ngadenge wartana kumaha perjuanganana pok balaka maneh narantaka putra mahkota Rajit ayeuna kumaha di Gunung Suela narantaka waduh paman duduk nyanggakeun bobot ayon timbang taraju abot enteng edis rapper jenengan wartoskeun ku salira aduh teu wasa yen Raden Indrajit geus gugur dina mangsa poe tadi nyawa sorangan saha kadua gaplok tuang rama teh terus apal adatna mit amit balias anu mangga laporanana ha naka kang ngobrol sia waduh si kalakang ngoprot kesang kunaon maneh ha sayum kulan bisi boa disebutkan dina diri aing ha buni-buni buat boa dibuni-buni sia sadaya daya si kumaha laporan bobot pangayun timbang traju abut enteng edi salar panjenengan Rama Dewaji sarebu ulah janten benuh salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengat impun geulih salar panjenengan kumaha ha boa samawa warta anu matak pikat tengenaheun kana hate aing matak silung bulan sadaya daya nampi laporan putra panjenengan dina mangsa kamari Kakang Mas putra mahkota Raden Indrajit masing pati tumakaning perlaya di medan Gunung Suela ha cenah pajar aing raja doraka aing raja kejam aing raja biadab wah nama geuning bukti nama sia Rama dulu jahat tega samayan anak aing putra mahkota Raden Indrajit bangsat jahat lu asbak dipangpengkeun alah sa meji kompotong alah sia kipas angin tunya alah TV berwarna jadi poek alah cilaka deui dispenser koslet bangsa jahat Allah bangsat Allah nu tetua terdosa di TJ aduh Allah emut Gusti ieu teh abdi jahat goblok sia ha itu mah nepi ka awa belana nepi ka cicingan kitu sia aing bapana nepi ka kitu ha abong anak ti selir sia abong anak ti babu ha boas sia suka seri dume putra mahkota di aku ku aing sakuganti aing Indrajit pae boas sia suka seri menang warisan goblok sadaya daya tepisan-pisan sadaya daya abong sia turunan babu sia abong sia pamajikan ti selir abong teu ngaliwatan pertikahan anu sah anu resmi bangsa iya ha dasar turunan cacah turunan gembel nepi ka tinggal ceurik aing boga anak sia boga lanceuk nepi ka eueuh simpatina sia sadaya daya dasar anak pelacur
ngasup hate deh, tong ngasup hate. Sing sabar we ade. Sing kiat deh, dua gram merada goblok we. Ngomong naon, henteu. Ya. Sieun we. Keun bae hampuraeun we da geuning kitu jelema mah. Sing asak hampura we bulan. Jahat sia. Tua. Nya. Mau burung dipanglawankeun. Pangapunten sadayana. Kunaon nyai? Kaula teh panuninga sadayana, salira oge panuninga yen kaula teh keur kaayaan kieu. Kapapaesan ku utun inji ieu pawetengan kaula. Bener. Kaula teh dina mangsa mangkukna teh. Dina mangsa wengina kunem catur sareng salaki kaula Engkang Indrajit. Yen kaula teh sasatna cenah Engkang Indrajit teh bakal miang ka Medan Danalaga nanging ku kaula dicare. Bener. Tapi dina mangsa enjing-enjingna gugahna kaula Engkang Indrajit tos teu aya di pangkuleman kalayan turas taros kaula kaitu ka dieu cenah nya Engkang Indrajit teh angkat ka Medan Danalaga. Diawit mangkukna dugi ka mangsa ayeuna kaula teh sing culang ngapakting can bisa sare ama. Teu bisa hees. Laras ama. Dahar ge teu mirasa inget wae kapanutan ingis ku bisi rempan ku sugan. Janten emutan. Saenjing tadi seueur prajurit anu tatu nu semplak tangan potong leungeun kalayan anu digotong. Mutan padaksa sareng sajabana larat ka kenca larat ka katuhu kaula teh teu ninggal. Engkang Indrajit kalayan aya kecewas-kecewis sadayana prajurit teh ngomongkeun pajarkeunna. Pamangku jurit Kakang Indrajit teh masing pati. Nanging ditaroskeun niku kaula ka prajurit anu nyarita teh cenah mah duka teh teuing. Kaitu ka dieu nyebutkeun duka sareng duka ieu teh piraku lamun nya mah teu apa. Daya deui lintang ti salira kaula anu dipercaya salaku mertua kaula amal. Lamun Indrajit maot wartoskeun sanyana lamun teu di mana ayana. Awatos amal. Waduh nyaah dibejakeun pasti bakal kapaehan kapiuhan komo bari jeung aya utun inji kaganggu kasehatanana. Katenane bulan. Dibohongan dosa. Nanya atuh puguh we. Nyai ama sing sabar sing tawakal dina mangsa ieu. Najan bari jeung sifatna nyeri tapi wayahna tarimakeun kana takdir kodrat irodati Gusti Umur Bengala. Poa-poa bener salaki nyai teh maot tobat. Aduh tok pisan nyai ama ieu sawatara jahatna si Rama anggur doakeun salaki maneh sing aya dina kabagjaankeun usutun inji mu bakal diaku ku amanah. Wayahna sing berak eta hate ulah kaganggu jeung kabaud urusan salaki anjeun. Nyai anu geulis sing hariwang kautun inji gara sing bagja ulah boga pikiran kaleulewi. Sok ngomong ngait meulit ruhit dina adi nyai. Sabar jauh dina dugaan tangan dina sawangan ama. Bener nyai sawatara si Rama dosa si Rama jeung si Sugriwa anu ngayakeun tina ka salaki maneh.
sing berak nyai sing berak tingali ama sabab si Indrajit syahid maehna sabab si Indrajit kasebut pahlawan nu gugur di medan tempur pelayat di medan Danalaga naon sabab melaan nu jadi raja tur jadi bapak melaan kolot gitu. malahan pikeun karegregan maneh nyai eta utun inji bakal diaku anak jeung incu ku ama maneh sing berag hati amanya kasalira teu pupulasan ama dedeh kasalira teu bobohongan yakin anu saestu nyai ama inget mangsa lalampahan baheula Nyajol bumbre. dina mangsa baheula ama keur kampanye ama rek jadi raja muriling jeung anak ama si Indrajit ka kampung-kampung Belusukan teh harita. beras kahiji tempat nyaeta hiji kampung ama ninggal hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina kalayan ama teh jol ser boga rasa Jol aya genter we. ai rek diheureyan ai dicarek ku patugas borehe teh geuning eta teh awewe teh kabogoh pun anak si Indrajit nyatana nyai ayeuna si Indrajit geus gugur yuk urang mulangkeun katineung mangsa harita dijait nasib ku ama manjangkeun ka nyaah nu jadi anak kumaha lamun kira-kira eta utun inji bakal diaku anak asa nyai daek dikawin ku ama Hey, tuguningan. waduh Amuing. sabab ama boga rasa ka nyai Aya sarsa. kakara mangi urang kampung gelis kabina-bina lucu teruban liruna diturun di kahyangan cik kumaha lamun kira-kirana jeung ama jadi salaki ama jadi pamajikan ama salira gelis Tuguning. Dewi Jasmini kayaan tina kasedih barang hamid danget kasanguran ingkang mertua asa kasebit cepilna Tuh, ieu ge. Dinu wasih timbul benci tinu nyaat timbul ngewa dadah sakala sabulu-bulu cocong miuni jarak waos kekerot panon berem tawis murkana ka ingkang mertua panyar talelo mawar Acuk naon Cumidu jeung awewe ngewak make jeung melak cengkeh mending kene melak cengek nyai kabong kenat biwit diwengkul karep insuna meni asa kabina-bina teuing sia teh bangsa kesopan kami taha nyebut sia waduh sia tingali dicampulakan ku minantu Makan enak merenya. nah asaku kabina-bina teuing sampean teh Joh.
dumeh boga pangkat raja, dumeh boga darajat harta lubak limuk, cik mikir sampean teh Si make pikiran. menikah boga rasa kebaku hukum ngomong sakarep ingsun ieu teh aing teh minantu bila kuku siarek dikawin Ini teh boga cedok. Minantu digarap. pikir minantu teh kudu dinyaan dipikanyaan dipikayun dar ku siarek digarap Minantu rek dioprek. apa teh nyaah ya lain kitu carana sapi atau minantu ka aing nyebut sapi waduh puas ya puas Panuju. peureun aing teh wani kitu minantuna Asa kewakilan. aing teh ngajen teh Kang Indrajit salahku pangeran dunyana kaula sidik salirana teh salaki kaula Pangeran. kaula teh dina mangsa baheula nutup ceuli nutup mata nalika ngadenge warta anu matak silung ngeunaan sampean rahwana hiji raja biadab hiji raja saraka nanging dipeperkung Kang Indrajit tingali ma akangna ulah ditingali mitoha sampean nyaah hareupeun we keun bae nu penting mah tingali akangna Ya gitu. kaula teh nepi ka berak ieu hate kulantaran boga salaki bisa meperan hate kaula kalayan manehna teh nyaeta bisa ngeleuskeun kana hate kaula ayeuna ku kaula dipake gunung pangauban sagara panangeuhan kaula sasat kaula derek tatama ka sampean kalayan menta panyerenean der disaranean ku aing kakak kitu kakak menta dikawin Ya. Asa teu payu. tepayus mugu layak mungu dirajat gini mungu dipamimpin sokomo di mitoha naon ngarana nepi ka kawin meta kawin kalau jadi minantu Kos lain kolot we bulan. nah jajar sarirat dan darajat jeung kucing Seru. kucing mah aya pantesna da sato ngawin anak ngawin indung oge Aya payu. tapi sia mapan boga budi rasa pemikir jeung perasaanana da aing ge nyaho Dewi Sinta di paling kusia teh lamun kecewas-kecewis warga masyarakat teh ngomongkeun ka sia teh ngomongkeun dengan aing nutup ceuli kurang kumaha aing mun kaluar teh disiduhan mah disiduhan Pada ku masyarakat teh pikiran. pada ngajerebian pada ngahina nepi ka tingali aing ngetangkan di eueuh bandega kulatan loba nu mika geuleuh naon dasarna kulantaran sia Kacigit ku. nyai kasurupan nyai Nya kaseru. boa nyai kasurupan ha nyai hayang cikopi sia nu kasurupan sia iya beres Ya. menyala abangku Ya. kabina-bina teuing sia teh lamun kieu carana sia didoakeun ku aing sing kikis abis kabehanana aing rek ini ka Batarama rek meta panyeranean rek nuturkeun paman Gunawan Wibiksana teh sudi abrig-abrigan teh suka prak-prakan aing ini goblok sugan aing kasurupan bener teh si goblok bangsat jahat minantu gejul bau sia dasar pelaku micet dasar ublak murah dasar jelema biadab tuang ramat tegelo Anyaan Allah bulan. nepi ka kieu-kieu naku minantu dicapalaka si Rama jahat bangsa kawas anu geulis si Jasmini ku aing dikitu kieu teh geulis keneh Bunda Lilis jeung di Jasmini geulis keneh Bu Hajian di DMC Cantik kene arum. cantik keneh Arum cantik keneh Amoy Komo amoy mah. cantik keneh Mamah Mas Yuni
Maninda. Lejat. Pemajikan ya. gede hulu teuing kabina-bina ting si Jasmini dasar awewe murahan batur mah awewe pada ngantai kanunggaran Prabu Rahwana derkalakan nyamplakan kami toha sing dorakan nuntut Jasmini bangsat kurang ajar Narantaka di malam wayahna sia ini ini ke Gunung Suela ngeperakeun pasukan lamun panggil jeung Jasmini menta supaya perkosa ku sia bejakeun ka prajurit supaya antai diperkosa Jasmini menta videona kontenkeun lamun si Jasmini mung diperkosa bere teh pucung sadaya-daya sanggup imbalan mangga omat perkosa omat gadabah kahormatanan siap ulah buuk we urang tenang we ngarti kologi masih kecewa-kecewis ieu we maksud kula paturai tindeung sareng paman saeung serana iya ini ayeuna mian ayeuna ini keprakeun pasukan Pakarang Bawa di malam sayung abdi kula maneh kapaberokan si Aswani kuma Aswani griegeun bawa teu daek milu podaran mangsa eta menta supaya huluna datangkeun ka dieu sae mangga omat ini maneh kita naga sae mangga perkosa videokeun sae mangga wayana Antai ku sadarea